Lamun tumpak kendaraan antara Bandung Sumedang, urang bakal ngaliwatan jalan matak hariwang. Kawuhung ngapengkolan mipir lamping mapayungkrang, matak muringis nenjona baluas ningaleuwanga. Cadas pangeran baheula hujan cing mata, adi ieu pisan korban jeung katelesan. Acang mati getik ngahma lara balangsa, ranggeyan bagja iraha are kungkasna. Baheula di dieu pisan Pangeran Kornel tatandang, ngabela ribuan jiwa sejarah kesan saksina. Medan eta pisan. Aing mah alus. Benar? Eta pisan alus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hayang naon itu? Heeh. Akang teh dibawa ka dieu teh hayang diwaukeun jeung Amang Abi. Oh, alhamdulillah. Sudah. Ka mana di mana ayeuna? Heeh, kela. Mang. Mang Jun. Hah? Kebon. Oh, meureunna nyam sakieu mah tuh di kebon. Oh. Hayu atuh urang ka kebon ya, urang teh heula. Hayu. Iya. Mang susul. Aduh. Kerja di naon? Kerja di naon kumaha? Heeh lah. Cing cirining ieu teh keur bunga. Bunga Cing cirining ieu teh keur sumringah. Keur bagja pokona mah. Nah, eta tadi ka mana we di tangan teh eueuh wae. Dibalik. Kumaha? Abi nayan Amang. Amang teh heula di dieu. Lain gara-gara Amang, babaturan Abi jadi pundung. Nah, kunaon teh bae nu pundungan mah lah. Tadi Kunaon? nate kan Abi teh ya kawauh si Kang Nuki bisa kanu ngahaleuang. Emang keur acara naon maka jeung diwawuhkeun ka Amang? Pan atuh mah bisa dirojong ku coklat kita, urang teh kudu duduluran Keur teh. ngadukung. Ya syukur atuh. Meh urang teh bisa nanjeurkeun budaya urang nembongkeun. Lain nah kira-kira keur acara iraha. Nya Mamang perluna iraha. Hari Amang mah keur naon acara ayeuna mah geus aya tuh spesial. Naon? Pokona mah Amang pan tadi ti wartel. Geus naon di warteg? Nelepon. Lain heueuh. Batur mah geus usum kanu handphone ya. Ieu mah. Ieu mah ya. Tah ieu kudu kelak. ngamumule. Kudu ngamumule. Ieu kerja di naon? Teu nyaho alo mah ieu. Ieu acara ngubaran teh pan. Naon singkatan teh geuning? Ngaguar budaya urang. Eta budaya urang teh. Ieu teh teu apal. Saha? Di luhur nepi ka handap. Sahana? Mick Jagger. Iya. Salah pisan, salah gede. Salah gede? Jeung salah kabeh. Karak hiji ngajawab. Nama. Eueuh nu salah sahiji tah. Mamang. Pop Sunda. Iya, atuh Pop Sunda teh luhur. Lain. Ari Pop Sunda dandanan kieu nya. Ulah ditingali cangkangna tuh. Tingali mah cangkangna jeung jerona.
alus. Nya, mudah-mudahan we alus. Ye. Apalah amang tadi ti wartel tos naon? Nah, geus naon eta? Nelpon saha? Nelepon wartel. Halo, halo, nu kitu teh geuning. Asa pokona mah. hontal. Ini bener mamang Ye, teh. amang mah Geus hayang. nelpon saha di wartel. Pokona hayang ngadatangkeun naon teh legend. Penyanyi. Nya. Pokona wah batur geus arapaleun. Uduh, Kabeh ieu mah kana sosok ieu mah. mun batur apa atuh berarti aloge kuduna mah apa? Apalah tuh. Nya eta apal teu? Pokona mah aya salah saurang kek mun ku amang diteleponnya lamun ieu mah lamun ku amang ditelepon ditanyakeun di geus tepi manana pasti aloge bakal histeris. Wah, nu bener. Pokona mah Kela, lamun histeris mah alo mah kudu ka istri. pokona mah ye. Ieu teh pan acara teh kudu naon wae ieu teh. Pan ka disesuaikeun meureun. Oh nya, Nya keur dulur-dulur urang teh pan. ngaguar ayeuna cek ngomong hayang naon? Nya dulur coklat meh apaleun. Oh, nya heueuh bener itu dulur coklat ieu nya. Dina dinten ayeuna episode ieu nu bakal dibahas atau nu bakal ku urang diguar nya eta es pop Naon es pop? aka pop Sunda. Di pahalik Gitu. kumaha ieu teh? Es pop. Pop es. es mun ada teh. Tah, dina dinten ayeuna oge dulur coklat nya sahatur nuhun anu parantos lalajo nonton dina IGTV Napak Jagat Pasundan oge tiasa ditonton dina YouTube channelna Napak Jagat Pasundan Official. Ulah hilap di subscribe teras oge diklik loncengna ya. Peng, nu kitu nya. Mang, Wah, Mak. Mamang kan stylenya gitu. Lihat dong setelan aku. Wah, tong pokona mah Ini, lihat. anger barudak milenial ayeuna mah da ngan saukur cangkang lah. Ini. Jadi mau informasi juga untuk dulur coklat ya. Jadi dulur coklat, lihat. Tuh. Merchandise-nya baru ya. Nya kabita Keren. duh. Keren nggak? Bisa amang mun pang ieukeun deui kitu. Nah, untuk dulur coklat yang tertarik, ini salah satunya ada kemeja, kemudian juga ada polo shirt dan juga yang lainnya banyak sekali yang menarik. Ini bisa dilihat ya di Instagramnya Napak Jagat Pasundan. Keren-keren pokoknya ya. Enak, keren. Nya terus kumaha Mana atuh ieu teh mamang teh rek kasaha ieu? Pokona mah ieu weh amang rek telepon kayaknya dang. Sok. Halo? Halo. Ih, Auce. Tos nu gimana mah? Ih, Pak dia tos caket. Alah, tos caket. Semuhun Alah, Ucu. abdi siap-siap pula tuh. Siap-siap. Deket. Alah. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ih, Auce. Tuh. Oh, iya mah. Mama bungsu. Nepangkeun minantu. Aduh, Minantu. Mama damang. Alhamdulillah, Mama. Alhamdulillah. Nuhun, nuhun, atuh ai damang, Meni Mama. hatur nuhun atos kersa nulungpaheun. Sami-sami, Mama. Di ieu. Mama. Kah? Urang calik heula. Calik lah, urang calik lah. Nuhun, Sok. dong. Sok. Mana di mana Mama Ah, calikna? bebas di mana we, Di mangga dieu we nya. aku mohon. Aduh. Tuh, nya cek amang oge nya. Mama bungsu. Iya mah tuh uninga aloge kamu mah Nya bungsu pasti mah. hafal. Aduh nih, reus tinggal mamahnya. Mama kumaha sehat? Alhamdulillah minantu sehat pisan Mama. Mang, kupingkeun Minantu. Da kasarerea nyebut minantuna teh. Oh, sugante. Terang cik Mama njawab minantu ka sarerea. Anya eta. Hoyong terang. Kunaon? Meh balager, meh mere saweran gede ka Mama. Eta. Aduh, Mama, Kah, baju saum masih. saum atuh minantu mah nyami toha teu saum. Iya. Ngerakeun. Kela. Abi ditinggalkeun di kebon. Hampura. Iya. Saha ieu? Iya teh Kang Nuki. Kali calikna. Ayo. Saha? Tah nepangkeun. Akang, damang Ucu. Iya, Amang. Mama, tadi teh sate acan Amang sumping nya. Nya Kang Nuki
ieu ge salah sahiji ieu nya anu ngamumule atanapi ngembangkeun pop Sunda. Wah, aslina ieu teh nyan. Alhamdulillah. Oh, Ieu nya nuhun atuh ari tos kitu mah kekeresan non rumpakeun di tempatan nuhun pisan ari resep kana kesenian Sunda mah nya. Kelamang ya rada pagedruk jadi rada atoh teuing ari kieu teh. lain. Mamang teh riweuh ku wig. Nya ieu jeung ieu da manggih wig di tukang Nggak teh ieu teh. samararateulkeun nya. Lain. Tadi teh. Tadi mau baju 2. Heeh. Eueuh. Nah, make ieu teh baju saha? Asa apa? Nah, kayak nah Ada rasanya mau baju teh 2. kayak asa kasalahkeun ieu teh. Kumaha maksudna? Ayo acuk saya. Jujur we ieu mah. Nya Eta baju usaha. itu tidak popoyan, nyampai. Amang pan bakal kedatangan mamah bungsu manya. Teu siap-siap acan. Kang Nuki, mah hapunten ieu amang teh kalakuanna sok kitu. Hapunten pisannya. Nya ulah ambeknya. Kayak jadian usaha ye. Kan di dia. Mata mah. Ah, Nah iya. tuh. Mamang Bukan salin dititah. heula pokona namanya. Punten. Dadak ngajahit berenang nu akang. Iya. Punten. Salin heula nya, Pun. salin heula. Tah, buah susu Tibu Elis. Kasuka jadi dek bebantu. Mama bungsu anu geulis, Alhamdulillah. iraha abdi bere jadi minantu. Iya. Duh, geus benernya resep pisan tapi sakedap urang ngemutan deui kanggo dulur coklat. Hatur nuhun parantos ngapresiasi atos setia bereunnya nonton coklat kita pojok NJP Ngubaran ngaguar budaya urang. Tah, dina episode ieu nya eta S-pop aka pop Sunda ulah hilapnya kedah ditonton dugi ka tamat. Margi. Apan aya kadeudeuh ti coklat kita. Oh. Ya, Aduh. aya. Kang sapertosna Kang. Aya kanggo opatan mah ieu teh nya kadeudeuhna ieu nu kahiji nyaeta aya jaket bomber. Teras anu kaduana aya voucher masing-masing 100.000 kanggo duaan. Nah, voucherna bade ku GoPay, bade ku OVO, atanapi cenah hoyong ku pulsa telepon atanapi token listrik. Mangga eta mah langkung sok kumaha we eta mah sareng adminna tangke WhatsAppan nya. Teras anu kaopatna eta nyaeta aya polo shirt. Tah sanes kanggo episode ieu hungkul, tapi tayangan episode ieu sasi Ramadan ieu nya engkepan dina Ramadan mah sok aya lebaran. Bagi-bagi THR. Tah ditonton sadayana episode mungkin bakal aya THR kanggo dulu Eta laras pisan. Sareng ulah hilap panteng terus follow Instagramna Napak Jagat Pasundan kumagi servisan official merchandise na sapertos tah aya kameja aya oge polo shirt terus aya oge iket sapertos dianggo pokokna mah follow Instagramna Napak Jagat Pasundan terus subscribe YouTube channelna Napak Jagat Pasundan official. Duh. Nah, gitu. Panginten anu mah urang ngobrol we langsung lah daripada ingat ngadamukeun itu asa lieur abdi mah. Sanes lieur atuh amang pan urang teh beureun kudu ngabewarakeun bahwa urang teh aya apresiasi. Komo ieu apresiasi ti coklat kita teu kabeh urang teh budaya urang budaya Sunda diapresiasi nya mah nya. Tapi aya nu namina dulur coklat mah geus arapaleun atuh. Sok milih patrosan ka Mama hatarepi ka Kang Nuki. Kan mamah cenah. Kumaha, Ucu? Mamah bungsu damai. Say Ucu. Mamah hoyong terang upami mamah teh sajarahna
Sajarahna. janten penyanyi teh kumaha? Oh gitu. Kapungkurna mamah kan keluarga besar mamah mah Ti Uyut keneh seniman. Olah, Zaman kapungkur mah panginten namina teh cenah naon beluk gitu. Oh, nya leres. beluk teh Wawacannya. seni kumaha mah punten. Anu geuning sok Nu- Biasa karena ditu teu, ae. biasa teu beluk. Akang geura nu teh beluk mah geura sok kumaha. Ai beluk teh nu sawah geus. Ngahaluang, Oh, tapi ngahaluang. secara teu nganggo musiknya kan Nya langsung pohon laras. sama. Pokoknya mah Gitu. raoseun we Raoseun, da ieu mah teu Kang. apal ieu mah Tah ieu mah barudak mama ayeuna. punten pan abi teh nuju diajarnya Beres, mencintai saya. dan meureun milenial mah teu sadayana resep kana Mohon. budaya tapi nya Mohon. diajar geus nya ulah Iya, seuseurikeun mah nya. semua mah diseuseurikeun. gitu. Paling jadi penta antos ku mama. Eta gini kan. Nu atos wae mamah mah nya. Jadi geuning mamah mah sajarahna teh da memang ti Ti Uyut. Uyut nah Terus teh. ka Aki. Aki. Mun Uyut mah jago pamaca, wawacan kapungkur mah. Wawacan, mohon, Wawacan terus pasti di- uningannya Akang. Ieu pisan nggak Teras serang beluk kada tangke eta mah panjang lah kadah Tina beluk, dibuatna. bapak mah menir muda sapertos ieu kapungkur mah aya geuningan kacapian, kacapi. Sapertos Mang Ukuk. Mang Ukok, Mang Ukok sareng Mang Utun. Ai kacapian teh sami sareng Cianjuran. Henteu benten kacapi mah kacapi salendroan anu dicakaran geuningan sapertos asok aya di NJP oge. Aduh. Ieu mah da aduh. Hilapan ieu mah. Kacapian. Mamang kacapi. baru gabung 2 tahun kemarin. Tah eta. Aduh gitu geranya mah nya. Nuhun, leres. Jadi eta mah memang tos mendarah daging, moal Darah tiasa daging. leupas. Terus ti Uyut ka Aki, ti Aki ka bapak, ti bapak ka Raka mama anu kahiji kadua teh jaranten juru kawi sinden gitu lah. Sinden. Nya mama bungsuna. Oh matak leres disebat mama bungsu teh da mamang, mamah mah. Bungsuna mama teh gitu sanos badag sageng kieu ge bungsu mama. Atuh untuk itunya. Tah, ari mamah ayeuna mah tos disebatna teh penyanyi profesional. Alhamdulillah Ucu. Ti Iraha mamah tos mulai rekaman. Rekaman mah ngawitan mama ti tahun 8 hiji. Olah geuning. Delapan Ari nyanyi ti tahun Di alit nyanyi mah mama di tahun sebenarnya nuju di kelas 1 kelas 2 oge mama terus diajar nyinden. Nah kapungkur mah jarang aya dungdat dangdut nu kararitu nya muhun pop Sunda jarang. Kapungkur mah paling ge nyinden atanapi sapertos. Mohon karaka. Sapertos naon teh kapungkur mah Anggana Sekar. Oh. Naon namanya Taman Cangkurileung. Taman Cangkurileung. Oh, ieu pisan nyarurup pisan. Tah nyalung, ngareog, mamah mah kasidahan gitu. Tagon jering pak cing anjing pak gojing gitu teh di kampung mah gitu. Kopak-kopak gojing-gojing gitu. Aduh. Zaman jadul zaman mamah mah gitu diajar teh gitu. Alah geuning eta dulur coklat. Aduh, geuning genrena atanapi tipena atanapi jenisna seueur pisan geunan Seueur. seni teh geunan nya rumaos ieu budak ngora sapertos abdi teh janten isin tapi sawiosnya mah nya sekali nya. Sawias Ucu mending oge tetelepek Ucu meh terang gitu. Aduh, alhamdulillah. Tah, ieu kanggo Kang Nuki ieu. Upami Kang Nuki tos ka hontal oge tos ka sohor lah nya. Alhamdulillah. Ari Kang Nuki teh kapungkurna memang penyanyi atanapi kumaha? Dupi penyanyi mah da acan abi teh kadebih beuneuan. Mung aya teureum mah aya. Tipun Aki benernya. Ramana tipun bapak. Gitu. Mung sami nu saoskeun tadi saur mama mung kawisinen gitu. Sok sawer panganten. Alah, oh nu hajat. Menangkan salung nya. Sareng eta nama utamina pencak silat. Kala-kala pencak silat teh ngahaluang. Henteu mah haleuang nya resep dinu semina. Oh, Jadi mulai teu resep semina dinu mah aya. seni. Oke, sakedap ari ieu teh nu disebat Kang Nuki Darso biasa des. Bilih gitu abdi nah aya kakaitan naon sareng almarhum Darso. Mamang makanya tadi tuh Kang Nuki tuh udah pakai setelannya. Mamangnya nggak ada. Eta teh lepat ageung. Nya Ari Sarimbag mah panginten da bade kumaha deui. Boh anggoan atanapi boh dinu lagu-laguna kan lagu anjeunna. Anggoan tos teu aneh. Nya. Nya sadayana nu aya khususna di Tatar Sunda sanu teu uningan sedang. Pasti ka Kang Darso ya. Mama saangkatannya sareng almarhum. Sareng Akang
nya panginten hampir Hampir tuh. sakatan Tapi tak aya tereuh, tak aya patali getih itu ieu sareng aman. Teu aya pakuat pakai gitu nya. Mong saking pamantena, saking kumaha alhamdulillah geuningan kabarokah pangeuh di abdi. Alhamdulillah. Kabarokahan abdi teh gitu. Alhamdulillah atunya. Memang Kang Luki mah tos ngaraos bahwa almarhum teh memang sosok nu diidolakeun, Leres. janten panutan Leres. nya. Saenggala rupina saking Nya da. ditinggal ku abdi teh. Ya upami dulur coklat ieu nya ninggal aya kegiatan napak jeung Pasundan sok aya ieu teh Kang Luki nya anjeunna teh sok hiburna teh ngahibur dulur coklatna teh dengan sosok mengingatkan kita pada almarhum gitu. Gitu Mang. Nya, tapi aya ieu teh misalkan beban atau napi kumaha ya. Nya sanaos teh urang abdi mah berkesenian we misalkan ngefans. Tapi sok aya beban teh pamitos di panggung ieu mah. Pamitos di panggung perkawis beban nya aya oge nya. Kedahnya. Kedah eta mah. Atuh. Hiji beban kan wajar urang teh, berarti ngagaduhan hiji tanggung jawab. Eta Tanggung jawab beban mah. janten sanes beban tapi merasa tanggung jawab Merasa tanggung jawab. Upami beban kan asa Eta mah kabomberatan. we. Da taraosan mah nu penting mah urang teu ngarugikeun batur. Eta. Tak we. Eta teh tinggal ngawitana iraha tah ai kapungur papan nya tadi ti sisi tigigir mah aya Pancasila tah Nya. gitu aya eta Abdi ngawitan teh mirip di ngaraos mirip atau napi ngaraos ngepentisan. Ngaraos mirip panginten ti 2005. 2005. Ngohon, kumargi kapungkur mah kengeng gondrong. Wah, disusulan ku Rama. Nya. Terangin dulu Abi di dieu ge. Iya iya. Abi tarang gondrong, mong abi teh ngarobah we. Iya, iya, Gitu, iya. hoyong gaduh masa depan. Tah ari Kang Luki mah kan kaismeun, kagum ka almarhum. Upami mama kan gaduh karakter nyalira nya. karakternya Lira Jargon-jargonna teh naon teh mah? iya ucu Betul. minantu Eta teh aya hartosna teh aya gitu. Nya, eta. Pang- eta Mungkin aya hartosna. eta teh henteu ucu janten mama mah saketika we kitu janten teu di Spontan gitu nya? spontan mun teu Oh, di- pantesan. teu dirancang teu direka-reka. Setiap mamah nyanyi setiap mama masuk studio upami mama henteu iya ucu si nampak Tukang-tukang eta teh nya nu di studio operator. nya sok ngararamuk mama mana ihahna can kitu nah make kedah we nganggo iha bisi ngararamuk teh aya ihah mah atuh Iha teh kudu apa? Aduh. Janten mama mah seueur anu ti awal karir gitu seueur nu resep. Seueur alhamdulillah anu ngadukung. alhamdulillah mama ngawitan nyanyi teh manggung setar mah ti tahun 73 Aduh, abdi nembe tahun. kami belajar mama ti Yuswa genep tahun berarti genep 5 genepan ya genep 7-an. Tapi gini mama segar ya mama teh nya. Alhamdulillah ucut karena sering nuang iya ucut. Janten alhamdulillah seueur nu nyaah ka mama. Alhamdulillah, Janten energi positif anu nyaraah ka mama kumaha mah ditampi terus diuwihkeun deui anu karya mama nya. Terus sampai ka acuk we mama serumasihan ieu teh ucu. Alah geuning. Mama alhamdulillah Kang mama acuk teh sakali masihan teh aya nu 5 nu genep ucu. Tuh tinggal matak kudu bageur ka sasaha seueur nu nyaah Seueur nu acuk nyaah, ge beres. seueur anu ngadukung mamang. Alhamdulillah. Amang pan matak ayeuna ngulem mamah bungsu Kang Nuki meh apal urang teh. Jadi anu saeda ku amang dicanak, anu awona dipiceun. Tah Nya. kitu. Da sagala rupikeun nya aya saya aya awon pastinya. Kedah seueur disupport mamang ieu teh nya. Ai mama kapungkur dugi ka ayeuna ieu nya. Saha eta nu ngasupport, ngadukung apakah kulawargi, apakah fans. Mama mah istuni niat nyalira ucu ti Aalit. Janten kieu ceritana. Teteh anu pangagengna teh Yayah. Mamagahan mamah cenghar ka mamah teh sindennya teh Onah, Ibu Haji Onah. Ari mama mah sambil baheula mah da ku hawu. Mama mah sambil ngasur-ngasur seuneu teh sok ngintip gitu ngameong. Pamiraka mamagahan raka mama teh janten sok diintip kapungkur mah mamagahan teh lagu teh Bang Bung Hideung. Ekek paeh Cahaya Sumirat nu kararitu. Alah eta lagu, abi mah nembe nguping mah. Ieu mah judulna ge nembe meureun mah. Moal apal, ieu na ge rumpakana ge moal. Nya eta. Aduh, alhamdulillah geuningannya. Alhamdulillah. Seueur nu Janten ngasupport. upami raka mamagahan raka mama teh, mama anu tiasana teh jojo mama pangpayuna padahal mama mengintip gitu. Nya.
Tah eta dulur matakna urang teh kudu silih support, silih dukung, ulah silih degungkeun, ulah silih ngarasa aduh aing pang alusna sarua jalmi ge nya sadayana ge mulaina ti nol heula didukung ti ayeuna supados ke energi positifna disayogikeun deui nya di kadulur coklatkeun deui energi positifna. Tah aya ieu kanggo mama nya. Aya naon? Kandang Nuri menang Numang Asep. Mawa gada mawa cendol. Aduh, terus? Asa hayang Kang Nuki anu kasep penggoda gadis baheno. Iya. Hiha. Lucu. Mamang kan punya kenalan lagi nggak yang penyanyi pop Sunda? Atuh Amang mah pasti loba atuh. Siapa? Biar Ya, pokoknya mah. ya biar aku teh masih bisa belajar. Pokoknya mah. Siapa? Tapi kena ditelepon ya mah. Atuh sama mamang aja ya. Nya sok atuh eta Amang teu eueuh HP-na. Aduh, kabawa. Ieu we lah. Nah, Jadi ieu Amang mah teu ngarti anu naon disebutna teh zoom naon. nya anu kitu. Nya sok Kang Nuki punten ieu teka aya cana. didinya geus di cirian pokona mah tah. Saha-saha nama sok geura. Passwordna. Oh, password. Atuh bobodohan we, nah meni. Sok. Password tuh. Pokoknya kuat geus kadaguan pokoknya Nya. Amang mah sodok pisan geura sok-sok. Kurang telepon. Nomornya sabaraha? 707 genap 7077 pokoknya mah. Tah sabareh deui na meteran. Sok halo gitu. Halo. Teteh. Halo gitu. Oh, teka tinggalnya. Orang tuh kaditukeun lah. Kemana? Tuh tinggal tuh. Aya. Oh. Aya. Hafal atuh. Mah hafal mah. Apal da eta mah pun anak Ari Amang. Tuh laras aduh. Alhamdulillah. Teh Rita Tila. Ucu kangen Ucu. Iya aya Kang Nuki oge di dieu teh. Damang teteh, damang. Aya Adi. Aduh. Alhamdulillah, alhamdulillah teteh sing sehat. Teteh gimana sekarang? Salah sadakananya. Aduh. Amin. Amin. Mak, Teteh, ini kaleresan dina coklat kita pojok NJP ngubaran ngaguar budaya urang nuju ngaguar pop Sunda teh. Ieu sahiji anu hoyong wow, keren. diajak ngobrolnya sareng teteh wiosnya. Terus sawios atuh. Tuh. Mangga. Pokoknya mah inti nama teh hoyong ngobrol perkembangan dunia musik pop Sunda. Tah. Kumaha perkembangan anak gitu pokoknya. Ya, Numutkeun Jualan ayeuna. teteh, numutkeun teteh we. Numutkeun teh Rita Tila. Ya. atur nuhun karena waktosna tosna namanya teh silaturahim ngalangkungan sosial media ayeuna nya tong bujeng kesenian pop Sunda di antawisna kan ayeuna mah teknologi kita berkembang sok sanaos tujuh lockdown kurang tapi tetap tiasa silaturahim. Tah ayeuna ngeunaan pop Sunda justru seueur hikmahna khususna di masa pandemi ieu. Seueur anu ngadamel challenge atanapi naon namanya teh tantangan kanggo nyanyi ngalangkungan media sosial itu tos salah sawis perkembangan teknologi di dunia pop Sunda. Nya seseueurna ayeuna naon namanya teh aktivitas kreativitas anu aya di bumi dikokolakeun. Tah ayeuna upami secara global pop Sunda
nalika tahun genep puluhan panginten sate acana anu numutkeun simkuring penelitian kamari tesis memang di zaman Ibu Titim Fatimah kapungkur tos aya anu gitarna ku Tandeseng, ku Pak Tandeseng. Nah, uninga panginten ya, panginten mama bungsu mah terang ya. Terang, eta teh anu ngadamel musik talak tilu zaman kapungkurna teh. Halo, geuning mama. Mohon, Saya. mohon. Anu nuju di Janten memang kawihanan perkembangan aku. pop Sunda. Tah, terus cuma Kang Prim bisi. Teteh masih aya suantena ka kuping? Halo ayah. Ah, Janten memang ti harita oge pop Sunda atos berkembang. Dugi ka dieu seueur genre-genre anu sanesna anu memang tiasa non dikokolakeun sebuah kreativitas yang sangat luar biasa gitu. Janten memang pop Sunda zaman ayeuna sangat berkembang pesat. waduh, Gitu. alhamdulillah geuningan tetehnya. Jadan mama bungsu oge salah satu yang merasa mungkin mama reus teu mah. Regreg kumargi seni Sunda teh pangintennya di antaranya Sunda seueur pisan nu mikalanat nyenengnya. Seueur penerusna, seueur penggemarna ucu gitu nya. Tah, teteh upami ninggal ieu nya teteh kan ayeuna teh penyanyi pop Sunda meureunnya cenderung lebih eta-eta wae meureunnya kurang lah generasina. Upami teteh kan nembe kuping, geunian teteh teh aya ngadamel tesis. Naon teh penyebab kurangnya generasi dari pop Sunda? Numutkeun penelitian memang ayeuna tos terkontaminasi ku warga namanya teh musik-musik deungeun. Tah, padahal eta teh klebetna musik-musik dengan eta teh upami urangna membuka hati mau belajar eta tiasa dikolaborasikeun. Tah numutkeun simkuring mah ku pajamanan ayeuna disebatna teh kieu, nyanyi pop Sunda mah sayur. Lagu Sunda mah receh gitu kan. Justru nya mamah urang teh tidinya receh teh janten nanaon gitu, jangan sesuatu gitu kan. Nah, terus seseueurna anak muda ayeuna gengsi gitu, gengsi. Kumargi tong bujeng ku laguna pop Sunda ku nyarios ku bahasa Sunda ge tos alim. Padahal eta satu mohon ku bahasana oge tos langki dianggo. Eta teh padahal upami niali harfiahna upami urang nyaah ka Indung, bahasa Indung urang di Jawa Barat non bahasa Sunda. Upami urang nyaah ka Indung oge kana basana. Tah, justru ayeuna teh memang naon kata-kata wisnama sapertos aya naon sih? Naon sih kedah diajar apa naon sih gitu. Gengsi lah urang mah ayeuna tos kontemporerna mix ku ala-ala barat atau apa. Padahal anu dihargaan di luar negeri teh nyaeta urang Sunda, sagala rupina tuangeunana, musikna, keramahanana gitu. Kamasana orang Indonesia khususnya Jawa Barat gitu ya. Itu tuh sangat dihargai ku ranjeuna mah gitu. Makana kirangna wawasan, kirangna pengetahuan sareng legowo hate urang itu moal ngabuka ka hoyong urang cita-cita namina teh karena perkembangan musik Sunda tah nu katingali anak muda ayeuna mah naon namanya teh anti gitu. Naon namanya gengsi gitu. Makana padahal Rita Tila mamah bungsu nu sanesna oge gaduh naon mah gaduh ti roda dua tina teu gaduh nanaon gaduh sagala lagu gaduh roda dua gaduh roda opat gaduh bumi sabaregi gaduh tanah gaduh tah mamah bungsu ku talak tilu sareng sajabina nya mah dianggap recehan teh dianggap recehan teh ternyata biasa ngangkat derajat padahal ningali ka dieu mah teteh ieu mah biasana naonnya alesanana naha ieu penyanyi pop Sunda teh kirang menasional gitu. Eta leres ucuk. Wah, kirang gitu maksudnya teh kan benten sareng penyanyi nu sanes gampil pisan lamun kana TV dicintai na gitu. Naon teh kendalana teh? Kirang dirangkulnya. Wah, eta.
Kirang dirangkul. Oh, Kirang dirangkul ku para sepuhna, kirang dirojong ku para pupuhuna. Salah sawiosna ti payun Rita ke Jakarta. Harusnya kamu itu sudah begini, sudah begini, sudah begini. Kalau kamu tidak dibesarkan oleh Jawa Barat, saya ambil kamu di Jawa sama orang Jawa. Nah, kan akhirnya janten kumaha ya papayung di luhur teh kumaha ya pertanggungjawabannya ka urang-urang. Eta. Intina kirang rangkulan seorang punten Rita we nya nyontokeun Rita sareng Mama bungsu. Mama begitu merangkul, Mama begitu ngahiap anak-anak para generasi sangkan maju gitu. Itu kan salah satu semangat untuk para generasi muda gitu loh. Nah, ayeuna aya nu di luhurna anu nasionalna cobian atuh. Angkat derajat para generasi, dorong, dukung gitu loh. Ngalangkungan non teh tameng anjeunna ngalangkungan nami-nami aranjeunna nu di laluhur gitu nya. Da harita oge waktu cerita ngobrol sareng Pak Sujiwo Tejo almarhum Pak Jaduk. Ini harusnya Rita Tila udah jadi artis besar. Kalau Jawa Barat tidak mau mengambil Rita Tila, akan saya ambil. Kan tete ulah ngali. Tos kitu mah bahayanya. Abdi meureun ngelepaknya. Mas Jadukna pan almarhum Mas Jadukna teh saya. Harita ngobrol gitu ya, maksudna mungkin anjeunna ningali bahwa di Jawa Barat khususnya orang Sunda gitunya seueur pisan talent gitu, talenta anu kedah di up gitu, paling teh ngalebarkeun maksudna mah. Tah, teteh. Tapi Rita bangga keduh Mama bungsu. Weh, sadayana bangga nya. Kita juga bangga punya Teh Rita Tila. Teteh. Reus pisan. Bade naros, Cik. Naon harepan Teteh ieu nya kanggo regenerasi para penyanyi pop Sunda ayeuna? Nah, harapan simkuring kanggo para generasi ulah enggal-enggal puas. Ulah sombong. Tetap belajar sampai kapanpun dugi ka iraha wae oge. Da ilmu mah teu beratnya nyandak, hayu diajar babarengan. Rita ali menggurui tapi hayu saling sharing. Eta nya Gitu loh. Ulah teu paremen obor intina mah gitu. Da Rita teh moal megar. Kedah aya ka handap-handapna anu langkung maju gitu. Jadi leres. Jadi urang silih deketkeun, silih asuh, silih asa, silih asih teh leres. Urang silih wangikeun. Sareng para generasi. Nya. Pokoknya jangan pernah merasa puas, jangan merasa so aing bisa, can mahna naon geus kumaha. Jangan lupa di atas langit masih ada langit. Jangan merasa bahwa kita selalu puas dengan diri sendiri. Alah eta. Tetap namina pajamanan. Luar biasa. Bakal aasnya. Muhun. Pajamanan bakal aasnya. Ayeuna mobil iya nuju tren. 2 tahun kemudian moal tren deui pasti aya nu enggal. Tah harus begitu, harus ada regenerasi. Teteh, ieu teh hoyong pisan ngobrol lami sareng Teteh. Mung hapunten nganggo handphone Kang Nuki. Kuotana saya. Pulsana kuotana terese Aduh, gitu ya. palingan atuh sinyalnya gegerejedan. Teteh, pokoknya sekali ini hatur nuhun ya. Kanggo pepejeuna ti Teteh sing sehat sakulawargi. Si dedenya sing sehat. Ya, tuh ulah, pokoknya Teteh ulah janten bosen, ulah janten ambek. Pokoknya Teteh harus selalu berkarya. Semangat. Tetap semangat, positif terus Teteh ya. Insyaallah. Ya, Insyaallah. Teteh hatur nuhun. Sadayana Mama bungsu Anuki Ajijun sadayana hatur nuhun. Waalaikumsalam. Hatur nuhun kangge kana Pak Jagat Pasundan coklat kita keren. Aduh. Kangge garobot nuhun. Mohon. Can di pareman lah. Tah gitu Ya dulur gitu coklat inti oge. nama ya milenial. Tong era Indonesiaan ngobrol aing ngimpi ku bahasa Sunda. Anakku mah diajarin sama papihnya gitu. Iya eta teh salah. Tah, iya. Hoyong masihan deui naon atunya apresiasi ka Mama.
Kumaha tuh Bina? Kupingkeun. Ka Batu Jajar mah mawa sangu. Mang Ugan mawa lele di Karamban. Alah, terus. Diajar lagu ka Mama Bungsu, Hartina. Sugan dibere jodoh parawa. Ucu, minantu. Hiha. Mama menang teu ka dulur coklat tuh nya. Kamana atuh dulur coklat? Saur mama. Nya sok tuh. Mana nu paling mana? Mul itu. Hurung. Hurung. Kamarana wargi dulur coklat atuh Ucu. Tah, Mama, Kumaha, Ucu? upami Mama yeun nya upami kan Mang Junjun amang Abi mah gaduh sanggar diapresiasi ku coklat kita dan pojok NJP. Mohon. Ali Mama gaduh sanggar. Alhamdulillah mama mah disebat teh sanggar kawih bungsu Bandung Mustika Kembang Sumedang. Wallah, di Sumedang ya geuningan ya reueus. Berarti Mama teh tos nyiapkeun regenerasi oge. Leres Ucu kumargi mamah keung. Alah, kunaon? Juru kawih mamang nih asa jarang gitunya. Rata-ratana murang kali teh seneng nate karena dangdut sareng pop Sunda. Alam nilekoh nyeres dangdut. Dangdut gitu. Sekarang karena elektun tunggal, tapi pada mereka seueur. Orhan tunggal sareng mamang mah. Orahan atau Nah, orahan Mama tubuh. kegiatanana naon hungkul teh mah di sanggar? Di antawisna Nuhun. nya mamah mah nu diseureurkeunana olah vokal Ucu. Olah Mohon vokal. vokal seureurkeunana mamah. Aduh, alhamdulillah. Tapi da mun aya nari aya gitunya saprotos reog aya calung aya wayang aya gitu Atuh sanes ukur vokal eta mah tos seueur Mama. nya diajar gitu asa kedik-kedik Alhamdulillah. Nya tos sabaraha lami mah eta sanggarna? terus lami Kang ti ngawitan kayak Egi teh kelahiran teh 83 Mama 80 tos Oh, tos ngadeg eta ngadeg. sanggar teh. Tuh, berarti mamah mah tos sanes kedah ngamumule deui sanes. Tos aya buktosna. Sanggarna aya. Kegiatan nuju nya. Daripada ieu mah aduh milenial tapi teu jelas mah. Mama mah sok tuduh wae. Padahal aku teh lagi diajar ya mah ya, enggak apa-apa ya mah ya. iya saya kedah diajar tuh. kedah bodo alewoh cenah seur kolot Nah, itu mah. Nah, Kang Nuki. Mohon. Kang Nuki kan lebih ke sangat mengidolakan almarhum Darso. Laras. Tetapi apakah Kang Nuki ini punya karya atau mungkin sedang mempersiapkan karya nih Kang Nuki? Alhamdulillah kalau karya udah alhamdulillah sakedik-sedikeun abi tos ngagaduhan dina album tos aya. Ayeuna insyaallah mung dina ieu teh pamit dina lockdown. Tadi nama dinten ieu teh sasih ieu Nuhun. bade olah vokal tek vokal. Olah. Kumargi teu kaeng aya ramean teh jantan ditunda heula. Ieu acara teh mun ayeuna teh insyaallah abdi bade aya bade opatan sareng rekan. Eta ku silih jukung teh ya. Tah, eta. Leres. Sareundeuk saigeus sapihadean, abi insyaallah bade ngadamel deui. Alhamdulillah. Pamugi singkat tampi we di mana wae. Tah, dulur coklat. Hatur nuhun ya anu tos nonton ti mimiti dugi ka ayeuna bade di penghujung. Ieu alhamdulillah coklat kita bade masikeun kadeudeuh teh ya. Berarti ayeuna waktosna urang kuis. Kuisna ulah ti abdi nya. Nya tuh kedah Aduh khusus ya anu mah. spesial. Kuisna ti mamah. oh siap Kinten-kinten naon tah mah kuis kanggo dulur coklat.
saur Sunda mah tatarucingan gitu Tah, nya Kang. eta. Ya, ada nasa pangga. Mama mah panginten bade ieu we bade tumaros ka pamirsa Dulur Dulur Coklat. Tadi kan ku mama atas di pasihan bocorannya. Terus diguar gitu nya. Pas diguar ku mamahnya. Ngawitan tahun sabaraha mama bungsu ngawitan manggung ucu. Tah. Aduh, kudah diemut-emut. Tah ieu pasti anu nyimak ieu nya anu tos nonton ti mimiti di akhir ieu pasti terang jawabanana nya. Pokona engkin ditinggal deui, di follow matakna nya, follow Instagram Napak Jagat Pasundan. Di dinya engke bakal aya keteranganana nya pertarosana deui. Nya bilih cenah. Aduh kumahanya ieu teh abdi teh rada bingung cenah. Ah tinggal dibaca deui. We di dinya di Instagram. Tah, eta leres. Oge ulah hilap kanggo Dulur Coklat nya, kanggo subscribe YouTube channelna Napak Jagat Pasundan Official. Teras oge sering-sering ditinggal dina feed Instagram atau timeline teh nya kumargi seueur pisan official merchandise ti Napak Jagat Pasundan sapertos nu ku abdi dianggo aya kameja, aya iket, teras oge aya kaos polo shirt atau nu sanesna mangga ditinggal di Instagramna Napak Jagat Pasundan. Tonton terus pokoknya namanya dina sadayana episode ieu bakal aya kanya akadedeuna. Teras oge ulah hilap engkin urang bagi-bagi THR. Eta. Tah, mama. Sate acan Mohon. dipungkas. Mohon. Ieu mah harapan Tah, sareng eta. kesimpulanana ti mama sareng ti Kang Nuki. Mangga. Harapanana gitu. Ti abdi Sareng kesimpulan ya, nya khusus. kesimpulan nama khususna di Pop Sunda pamugi mah hayong tiasa lah jika nu sanesnya sing tiasa dugi ka internasional. Amin. Amin. Kesimpulan nama. Amin. Abi bade hayong pangrojong ti sadayana tak kumaha gitu. Insyaallah. Mangga kanggo mama. Ti mama bungsu ge sami sareng si Akang hoyong diperhatoskeun lah seniman pop Sunda teh kitu nya khususna nya kumargi asa kirang semua perhatosan anak Tanya leres. sedih lucu. Tapi insyaallah-nya coklat kita mah nya apresiasi urang-urang. Coklat kita mah alhamdulillah. Jadi hatur nuhun ya kanggo Dulur Coklat ieu anu tos nonton episode ieu coklat kita pojok NJP ngubaran Pop Sunda. Kanggo ngubaran Dulur Coklat mending urang sasarengan nyanyi nya aya Kang Nuki sareng Mamah Bungsu. Aduh, duet. Kanggo ngubaran, kanggo ubar Dulur Coklat. Dengar di mama bungsu mun datang ambek-ambekan ditanya tara nembalan dan diburuan sing percaya duh mama da kana meja da akang mah de rumah Mamah geus ngadenge meja akang teh boga nu ngora gelempang paduduan ngobrol di jalan sing percaya duh mama da kana meja ada akang mah moal Sulaya bener apangih keur bobogohan keur ngabobonceng awewe tah Bohong. saha eta teh bohong nya lah teu rumah sok teu ngaku si eta mah nyahan teu yo abi mah moal sulaya daungan dong nyaah sama mama yo henteu bohong sakur buah lama oh gerasa ieu aya sok kepada ieu henteu cing sok kumaha tah kieu mah nya nya dengar nih ku mama bungsu mun datang ambek-ambekan nya saya tambah lagi tuh wae ditanya tara nembalan dan timburuan sing percaya duh mama da kana meja ada akal mah teu rumah
serah-serah